Allah nolondur getur oge tamani Masur Muhammad sebagai Rasulullah di 500.000 ge bakal tinggal. kudu karasep rupinan baratos. Awur 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 ulah hararese ulah osok kalalahante awur 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 paramena awur awur bae awur awur bae ulah osok hararese ulah osok kalalahante menang 8 juta bernama Assalamualaikum sahabat Agus Baraya. Hari ini Agus Baraya meliput pernikahan di Kampung Cibelah, Desa Mekar Luyu, Kecamatan Sukamaning, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Ini rombongannya baru atur suasananya nih berbaris. Di sini banyak rumah panggung meraya. Dan sama Mang Dani. Ya, harus gelisah.
تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. محمدا عبده ورسوله salatan wa salaman daimaini mutalajimaini ala habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin aw illa yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Dina saat ayeuna urang sadayana tiasa riung kempel dina raraga silaturahmi, dina raraga bade nyakseni dua insan anu insyaallah sakedap deui bade diakadan kersana anu namina Fajar Muhammad Siddiq Wati Kateh Siti Hafsah putra kagenep. Dapat tadi Bu Salim. Tah gitu. Geser kepala bisa. Tah gitu sip. Ya. Ninggalkan dia 1 2. Cekap disimpan heula Bu. Ya. Ayo salaman sambil ninggalkan dia Bu. 1 2. Ya, cekap. Sabar, awas. Kangge Bapak saksi di pihak penggugat sareng istri kurang tiasa kapayan. Salah. Bapak wali. Ayo buru. Padahal. Bentar, kiri. Macet. Alah. Saksi Bapak. Itu bukan ini balak wae. Sayang salah. Mana itu? Sama dua. Nomor restoran. Mama jajan. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kafartu min adzabil syadid wa qala fi ayatil ukhra wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya masyarakat sabab manis tata minkumul ba'ata. Kalimat ijabna cekap itu. Oke itu ya. Cekapnya. Oke diteraskan qabulna kawan yutillah wa rasul faqad dosada wa man yasuma fala yaduri illa nafsa. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Firallahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innahu wal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Pajar Muhammad Sidik Bapak nikahkeun ka anjeun Putri tegas Bapak anu jenenganana nyisip ti Hapsah suka ditikahna ku anjeun kalayan nganggo mas kawin ku emas 12 gram dibayar kontan. Nanti abdi nikah kasih tiap Putri tegas Bapak Utar kalayan nganggo mas kawin ku emas 12 gram dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin la ilaha illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma la jadal ghafar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad abduka wa nabika wa rasulika nabil ummi wa alamuka wa ashabitabaka warlaina minhum wa ma'um birahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma anjilna rahmata wa ridwan wa amidana bi asrin di kulli waqti wa awan. Allahumma alif baina qulubina waslih dati bainana wahdina subul salam wa najina minadh dhulumati lan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'i. Abdi nyuwun kesaksian kalian mayar mas kawin kabojo abdi Siti Hapsah anu disebutkeun dina akad nikah tadi. Nanti abdi dibayar mas kawin acara ge abdi Pajar Muhammad Sidik. Mudah-mudahan abdi biasa ngalaksanakeun sesuai cara ngamanahkeun. Ayeuna parantos dibayar mas kawinnya ku cara begitu maka kewajiban hidup teh taat ka Allah, taat ka Rasul, taat kan jantan suami wanita makhluk siap yang makhluknya anu kami sana suatu ke digugu wajah berpakaian kewajiban hidup semuanya yang ngajamin mudah-mudahan tak dibayar mas kawin mah naon anu tadina tertulis mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni yas'aluka khairuha wa khairu al-jabata Rabbana akrik alaina bisubra wasabi abdaina wansurna ala qaumil kafirin. Alhamdulillah wa syukurillah kalian Alhamdulillah panginten anu parantos dikapaikeun salah dana supaman ayeuna kantor Bapak Utar Bapak Wali Mujibir insyaallah sami asosial pina sa Bapak Utar ngalih kali apa belaan abdi tercapai beri kita mau abdi hoyong abdi menatuan syariatna kubanting tulangna apa dialami abdi ayah pimpinan imam di rumah tangga abdi ada barakallahu lak wa barakallahu alaik wa jama' Nyirini atau kapayun, nyirini. Rumah pagar ayu, nyirini masih dia.
jadi raja sehari gitu insyaallah mangga sekali dari pagi kan kalau pantis tuang sawara dua lima udah dia bakal lahar nah kemana-mana dia ngabelakan pantis dia kemana no ada cangkol apa tinggal ke Cibelah kita bikin kudu karena lahar mah sahabat berpuasa kok ada nama berpuasa kan dapat satu berarti puasa satu Senin Kamis puasa atas dipotong atau kakak atau pajar sini itu harus membeli kemudian insyaallah pajar kutil paling insyaallah gelis bojo akan anu gelis moal ngabagi cinta insya Allah abdi dari setiap saat rutina asa neng dengan dirikan ke omat kasep menikah deh manghi bete anakan dikukut wae keur mae anakan teh anak loba anu baturkeun omat sang maot mah tawaka di ruang nu geulis teh insyaallah sing setiap saat rutina ditutup neng anak gimana tutup kayak ngaburinya gitu insyaallah sekitu kapihatur balik ka ulun balik ka belakang balik kana berat kapal kalian tong kana pelak jagung awur kena rupiah insyaallah sasarangan sareng asti lebih pun alo di paling tinggi oke sound system ujang emon alas ujang ade karupiah di peudeuy anu paratos ngadukung kana suasana simpul sanak tileres di awurkeun wae kanggo masyarakat Cibelah mapai jalan satu-satu yang dilain juga keren ATM atau gitu sih gaduh BCA naon BCA teh gaduh bahan colok keren colok kudu sama BCA jeung paling dari pun jeung teuing nu penting mah asal nepi am lempangna siga ngalayang teka sawang tiang kana teka pikir kita dina anjeun ulah nyeri hate lantaran tacan pasini belaan nepi panyakit anjeun ulah nyeri hate lantaran tacan kita nyata dina anu geus tos kamiliki wah pajar sidik dina insyaallah sawer panganten urang lajeng kediri pakai terhujan kabur busur monyet mah kaburu naik gitu insyaallah tuh masyarakat geus naroong hayangan duit di Bapak Utar direcehkeun can receh hati insyaallah kana warung kana panggung auran 2 juta dek 500.000 ge bakal tinggal kuno karasep rupiah baratos paling terseteh bayi kaluhur kan di tangannya salib kaluhur teh nu ieu nu buku nikah tah gitu nyutruk kaluhur ti karukun tulacak para wali nyambuang kabala ditinggal tinini aki ngawaris kabudayaan seni Sunda sawer asli seni Sunda pikeun sulu gambaran siloka diri hirup ulah kajongjonan mawa diri sing taliti satincak make pikiran iya pepe rapi nusa lembur kacai jadi sanewi kadarat jadi salogak pada pakuat bakait ulah ingkau ditampi kadenya pas kana busi kadenya entong leuweur teh ngajungjungna doko wae ngan kade bujur bisa cokot ku tukang dagang bujur sing pageuh si dicokot ku tukang dagang duit 500 juta cokot bujur di cokot ku batur horea mah kitu mah nyarupina kalau kali aurat telohor di aurkeunana magrib cenah di aurkeunana abisa daya ngawitana ngawerkeun nasihat Quran jeung nasihat tujungjunan abdi sadaya syukuran ka Allah nulung bergatur oge tamani Rasul Muhammad sebagai Rasul punjung yus wana sing ageng dina milik dinten ieu gaduh beban urusan tua alam rasa saling kisasari jeung kererenguhan tadi langkah naga beda deui kasusahna tambah yang pamegat anu liang panghulu anu nyaksian bapak anu ngawalian bapak anu ngawalian
situasi uyak pirang-pirang nu ngalayak pirang-pirang nu ngalayak sabelana keur ngarang kasorot cahya gumilang saat acana rumingkang kegeungan kariwang 2 bulan ku rumingkang nu kantu bakal kasorang katilu bulan gumulung suci asal tina nur ilahi nur saya bakal manusia hanya anu kawasa ka masing-masing manusia digaga perkosa bisi urang loba dosa mah di para jalmi ulas asik kata sami cinta kalemah tai layat jeung batur sabumi sing layat telah kirabina ulah aya kuciwana silih anteur kahayana sok-sok mun akur kasadayana tembongkeun bunyi bahasa awur 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 ulah hararese ulah osok kalalahan teh awur 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 baramena awur awur bae awur awur bae ulah osok hararese ulah osok kalalahan teh menang 8 juta bernamahan meuli sawah menang 10 juta bernamahan meuli mobil sok dia awur awur sok dia awur awur ulah osok kalalang teh ulah osok hararese awak ngecape awak neges rada lungse menang 4 miliar bernamahan meuli mobil bernamahan tatana suci ulah osok hararese awur 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 bae ulah osok hararese sok awur ulah awurkeun bae rutina aya keneh mama eta na dompet keluarkeun panginten ulah ade uang alade duit mah rupiah geus cenah moal awurkeun indungna nah hadang awurkeun teh loba leungeun bakal loba teuing lamun leungeun Italian mah ke tukang sina disogok